Ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu. Tidak dedelean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti celi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti celi hampura. Dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu nu ngahaja. Irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lalengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin angga hota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaih mata astagfirullahalazim celi astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gua ladeh teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babetkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi ilallah nage buleud la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah ilallah la ilaha illallah beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula deuk salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jakeur minta hampura mun aya awewe di deuleu mah nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideulkeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan kitu ulah tuh henteu atuh Gusti di sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu kadenge bae jadi letikeun pan musikna tuh ya nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot ampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kabeneran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge aing geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti celi abdi memeh abdi sare irung abdi sungut torekat teh praktek itu tanda nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem man jadi kieu sih torekat
kamari mah kercan norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu hese ge diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal nu handap sing ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pegawai teu masantre deui asup torekat pejabat teu masantre deui asup torekat gede hulu sia kena nomor kopeahna ge 50 nomorna sabarukan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika orang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek komoner urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureut teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tama naek sorangan tama birahi naek sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka jaipongan resep jasa orang teh ka keliningan resep jasa orang ka degung resep jasa orang ka rock and roll resep jasa orang ka kitu dangdut resep jasa orang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut tukang es blot tukang es neng nong cek orang teh lagu omat ta neng urang kagarak datang ke Goiril Magdubi neng nong oma kajen ku oma neng nong musikan siapa sih goblok budak musik nyanyian instrumen berarti teman kunaon ngomong kos gitu tuh tolol ke sholat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo kan pendidikan rohani nu bisa ngahalangan nu tatadina di zikiran ku urang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya urang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah wakamikiran selanjutnya makom tobat teh nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun gol bu mulai geus ti dinya tah kuari neuleuh motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada 500 tolol jagoannya na ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi jelema tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit si eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh kahalangan tadi maka karaku Mio kuari manggeus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beuki norekat ka dieu beuki wah para jasa malah asup torekat ge mayar deui torekat si kudu bayar heran ning mah mahar 100 gram sakumaha hikmat
hikmat tuh kos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu tarekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meurumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil nu geulis neulekeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun aki-aki neulekeun kos kitu bae normal nih normal pantas aki-aki aduh lah ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saha bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu baru ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis perem capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana bareng di dalam waduh semampai atau tadi bae di leuleuh bah takana teh capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati urang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang ke deuleu awewe teh kos deuleu kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hey kadal ruhani mulai tuh ajupan tengah peuting zikir nage keunahan saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai ku ari deuk ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud ndek neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai ndek menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu mah cenah majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh heuh bangpak geus seueur wadiat tah kos kitu bang pakarana. Nah, mulai ka Allah ieu mah adapun engke nyana dibere urusan Allah. Dek ngariung, dek ka mana ye? Dek ngariung. Maksudna naon? Susuganan nyaputnya. Maksudna susuganan yang meliban mobil. Kiai bangpak tah kos kitu. La ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah dek aing mah dek dakwah, dek ngajakan jelema, dek dika Allahkeun. Adapun mereknya nak urusan Allah tahu aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah udah maksud angin Allah udah maksud tinu angin Allah silaturahim lillahi taala dakwah lillahi taala naon bae lillahi taala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kada damelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika deuleu awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae numatak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan ceulik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sam najan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae
tapi anu geus biasa mah tuh babari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat jana tuh aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neulekeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideulekeun ku urang haju nyana neulekeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah beres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deulekeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora rugi 12 eta kos itu jehe nyana bogoh henteu haju urang dideulekeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres nya bogoh ieu teu bogoh tapi lah orang selalu kasih nikmat atunya nanya orang-orang atuh geus bae sebuah masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderunganna ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nangis disingkirkeun ku ari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung nginum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kok bisa gitu bisa ilah disebut puasa hakikat pohonna ka Allah maksudna ka Allah teh Allah lain kumaha sih kieu maksudna urang hirup dihirupeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah Al-Jabbar Jabbar teh maha maksa urang dipaksa kuari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar tedar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit yang hirup pae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah rasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto ba isuk ba minggu hareup ba bulan hareup ba taun hareup dipaksa ku aing goblok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae saung lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia
kuari urang dipaksa titah hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah dikamanakeun lihat titah dikallahkeun salila urang hirup teh meme dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajeroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kobe umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min likum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa ieu lain sambarangan tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah beuh ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galaka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun bae embung jejore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 di suratan ku awewena ka nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh ja hirup mah moal kebeuli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuaring mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh dia koneng kamari teu bogoh aja kuari jadi bogoh eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi teh teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang lah kemana? Lanjut suhut orang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh puasa pelet eta puasa pelet teh siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan
kamalayantal hadid bi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kamalayantal hadid layan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan hartina Allahumma layan Gusti muga ngalemeskeun qalba di sarwiti kana hate si sarwiti kamalayantal hadid sakumaha Gusti ngaleleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti kuasaan buka cabe rawit cakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka imah sarwiti Imam Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lam. Fah. Tah mun ragak teh batuna bleg. Nyana ngarenjak. Ngarenjak teh Sarwiti. Guys, eta malam pertama karena ngarenjak doang. Ieu la'alakum tatakun ieu. Siapa gua asih. Wirid kadua kali Allah. Panjang direkam ku sialah. Beres, tiupkeun deui ke jam 12 bating. Bismillahirrahmanirrahim. Fah. Sarwiti. Blum. Kerenjangnya. Bentanya na. Mulai teu bisa hesta malam kadua mah. Ya. Tilu berarti. Itu qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharu kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum. Sarwiti. Zaid. La'allakum tattaqun. Lalawara leles ujian hatena. Ujian awewe kakarak 3 peuting doang geus Zaid. Ka 4 peuting mah nyana ge geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae. Euy Zaid. Aya ucing ge, euy Zaid. Ucing Zaid sia mah. Rarasa aing Zaid bae cek cenah. Ngeuleuh jelema kasep mah kitu sakos ge Zaid bae. Hei, kabeh Zaid bae sadunia nu ayangan Zaid doang. Weh, lain lalawara eta kos kitu. Masyaallah. Nah ieu mah kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana. Ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tu buka beuh lamun jeung ponteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep beureunan nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teh meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia neuleuh dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia neuleuh pakaian atuh pan eta maka pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan. Nyahon teu rorongsokan limbah.
limbah mah panatuh bo didinya dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh kurang saeutik mah puasa bodoh nah ieu bakalna ieu sorong-sokan ieu puasa ieu basa limbah ieu geus eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana pembatalanna teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak empung ka mamana yang di imah baik di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim dek maca Quran dek maca sholawat dek zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sebenarnya mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh anu ngajaga kana paharaman nu ngajaga kana kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika urang neule anu dipake ka haram ku Allah ruhani urang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maulul mailul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah tah sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neule nikmatna nu dideule nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neule musibahna tapi nu dideule nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neule robahna boh diri boh batur neule nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neule cicingna tapi neule nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain neule rupa-rupana tapi neule nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar tili perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji bae Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah eta lah tah lamun urang geus selalu ka dinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geura ge urang terus bae ka dinya ngan eta mah sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari da kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge nu zikir teh lantaran teu guguru hese nah kukula osok di bejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hate ge sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna
ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin we teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan can guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ditorekat zikir kos gitu can bisa komo praktek dan sareng kesejabana ieu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mun norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikirna ge teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deg gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah mah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu nama geus teu gideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng meng kene kos bobo dewe eta ngeunaheun jasa tanggeus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah lain aja geus aya mun aya di lembur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek lah gantung sasar maksudna jalain kitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna tuh sia makin ka ditu makin izin makin bungka nyahoan nu bantah ka ditu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis bungka nyahoan make tudung ka ditu nama make ieu daun karang-karang belangkon atau ka dieu make barang di Jawa teh daun karang-karang tudung naon bari di Jawa teh laken dan mantak di lumur beusi aya anu make lepis make laken eta guru torekat tangis atuh beda sorot mata lain deui tah ikeur carita tah nya nama tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu jadi jada beragat coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh kumaha ana bae geus tutup salah ya tak iyalah naon kitu kana urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta kos kitu teh hese jadi geus ka Allah bae ketika nya lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teu bisa kadesek teu bisa katitah teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieulah geus teu bisa kos kitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu
model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti. Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali. Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa, atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae. Jadi tergantung jelema-jelemana lah kuat apa henteuna. Ketika anu teu kuat pasti di bawah. Datangnya na ka hakikat ngan tetap teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat. Aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah bae. Ketika der tadi itu gerak Allah. Ketika der kade gerak Allah. Henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar. Nu puasa khusus mah komo, nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika dinolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna, der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta ya menang. Aya kiai mah mikiran, pan ieu murid nu daratang sih. Sial, anu ngazakat fitrah bego ya murid. Atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh. Eta mikiran kos kitu bae Kiai Ondo teman. Jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu. Tah, napaan mata, napaan ceuli, napaan irung, napaan sungut, napaan beuteung, napaan leungeun, suku. Oh, bu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol urah can aya merenya. Ingeteun teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Paeh hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pamarentah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas. Imam Malik putra Anas, guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondo ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca, naon eta? Ieu surat naon? Surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i na nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku jan. Set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar ti gubernur. Emang kunaon? Aing memehnya datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus ngabejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, mau merikak bulu urang mah geus kitu. Aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese. Kamah teh si pangkat pohara amat. Urang mah lamun aya pengantar ti gubernur, wah, jangan kemana-mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah. Ini gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka tuh mokos itu. Yes, Imam Malik ku susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena euseut kesekesan kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikir aya rugi. Dagang mah dagang teu dipikir aya rugi. Sebabnya nama terus bae ngaji, ngarang ngaji. Ya, otomatis dagang dengan sakicok rugi beak kabeh. Eak geus we jadawan ngaji bae peuting, ijtihad, ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i tah. Ngajoak urang dapur. Hei, mana betul? Pamajikan jeung anak ngajawak, ya, waduh, wah, cina ya, ngaji mah ngaji baik, tengebul.
Atuh pan aya geus beak jualan geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijual mah kabeh geus beak kabeh. Oh beak kabeh. Keluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar. Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup. Imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pake mangke bae di alam nu itu moal kebel urang ninggalkeun ieu tah. Imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna. Pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu. Kuari ulah di pikiran, jualan kabeh pake dahar, pae. Itu imah urang, itu negara urang, itu pake urang. Geus. Lantaran kabeh ka Allah tuh, heueuh atuh. Coba pamajikan urang nasehatan gitu. Ayo coba ku ente nasehatan. Hei, ulah ngomong nanaon ieu. Kedeung deui urang bakal ka dieu ka mana? Ka ditu ka sorga lah. Terus bakal kolot mah eta sorga. Geus teu bisa urang. Geus ngredit. Imam Malik bata kenteng, poe eta, poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun, kenteng deui. Bocor atuh, oh masalah cek cenah. Urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu. Di ditu geus disadiakeun imah urang, pake urang, sagala urang. Moal kebel. Ieu bocor pindah kan teu bocor di dieu tah. Di imah teh jatupan ka dieu, di dieu bocor ka dieu tah. Hayu bae kan sakur teu bocor mah ka dieu tah. Kitu hese amat sih. Urang mah kakarak ngecelak we ka pamajikan. Hoi. Tuh. Padahal belah dieu teu bocor. Urang teh tapi atuh geus ulah mikiran nu bocor di dieu mah. Dah, dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang. Puyang urang. Insyaallah hese jasa. Hese. Duh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik. Sageus beres Imam Malik lantaran KDG ku negara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan babudak lawang digali wasiat ka anakna nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikeun mun anakna bikeun ka anakna bikeun deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji diunggal negara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulang hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh ku sababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh ulah proposal teuing atuh puyang biasa tadel Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah memeh asup ke Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ke Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ke Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo datang fakir miskin dan lain sebagainya teu boga naon kakarak Imam Syafi'i asup ke Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis kos urang ka Mekah kos kitu bebekalan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah oh pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu Masya Allah karim nah iyalah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nu sok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mah ngaranna engke lamun beurang puasa haju lamun magrib nginum na ge teu cukup sagelas dua gelas dahar da ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu marana orai koros nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai
koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros haju digegel diantepen bae gegel ku sia kuntuna carumplak orai koros huntu cumplak deui gegel deui geus huntu jagjana cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ye geus tak kaungkulan gegel bae urang dieu koros iki sarua ta urang. Urang kayak gitu bulan puasa teh. Ieu naon ye? Bonteng suri. Kok anak koros. Ieu naon deui ye? Jeruk. Kok. Bapak koros. Ieu naon deui ye? Poh sagala rupa. Deuk tarawih engge. Aja kunaon ye? Ieu deh. Napas Bang Haji mah. Geus kolot meureun. Aduh, teu kuat jasa Bang Haji mah ya. Napas meren lain napas meren sebagai kabade eta kusia atuh jalamu normal nomol kos gitu ya Allah ya Karim. Nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus heula nah kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah pa dunia teh aya dua dimensi urang kuari kan keur aya di zahirna mah kos kieu urang lamun disingkapkeun ku ari disingkapkeun ku Gusti Allah tek bae kabuka aya jin di dieu loba di dieu teh urang babarengan hirup urang jeung hirup jin bareng ieu keneh ngan disingkapkeun ku Allah trek urang teh aya di kerajaan jin biasa we darariuk biasa jin ditutup deui jieu urang kieu dibukakeun deui aya jin loba ambal aya nu geus kubacana jin eta mah jin mah anu bangsa make baju koneng teh eta jin geus kitu teh janggotan eta jin kumisan nu telok di sisiran kumisna eta tutup deui dunia urang deui tuh kan kos kitu teh da urang kuari urang kan dibuka ditutup hijab urang hate urang ketika hate urang dibukakeun trek bakal kabayang sesuai jeung pangkatna manehanana aya anu diinkisapkeun ku Gusti Allah teh langit kahiji aya nu diinkisapkeun langit kadua aya nu diinkisapkeun katilu aya nu sidratil muntaha diinkisapkeun ku Gusti Allah iya itu tamangan rahasia Allah taman nu kos kitu mah kumaha kaluhuran pangkatna jadi urang ditutup deui biasa deui ketika dibuka diinkisapkeun kadeuleu eta mah geus kos kitu bae urang keneh tetapi ieu teh ku Allah aya disingkapkeun aya ditutupkeun aya disingkapkeun aya ditutupkeun kuari rada lalaunan we heulanan urang lalaunan tatadina teu nyaho rukun wudu kuari jadi nyaho rudu urang kan jadi rapih sesuai jeung rukunna eta kakarak nyingkap syariat kamari mah aing wudu teu puguh teu karuh horenganan horeng kos kieu nyingkap syariat kakarak teh mulai nyingkap syariat teh dina salat gatep kamari ieu mah padu doang tarang di mana sujud katutupan elos jempol suku di mana sujud tenoker ge terus bae dan lain sebagainya begitu urang geus ngaji rukun salat rapi ku kasingkap syariat ngaranna kakarak disingkapkeun syariat doang urang geus tenang pede urang asup ka masjid teh melangkah dengan pasti Masya Allah dek nangtung belah mana bae ge dek dideleukeun ku saha bae aing akur jeung syariat Allahu Akbar mantep dideleukeun lain jariat geus aya di dada aing heuy samarukna kumaha deleukeun ku si aing sujud aing ruku aing dan lain sebagainya tegep jasa Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah weh mantep jasa ieu padahal di jero batin mah hayang kalem bagus kan salat aing udang-udang lagi gede kan weh mantap jasa nyoba aing bagus kan aing sanajan teu ka Irak ya bajuna memake kan weh kan eta
kasingkap eta kakara kasingkap syariat bagi urang geus puas urang geus puas nyingkap syariat doang geus puas jasa tetapi ketika urang ngaberesan batin Masya Allah Karim aya lelembutan horeng di awak urang teh anu lelembutan eta teh kahalangan ku nafsu anu nafsu eta teh horenganan ngendalikeun urang ketika urang terus nutur-nutur nafsu sesuai jeung watak lantaran mata urang teh diberean watak neuleuna hayang kanu indah-indah ceuli teh dibere watak ngadenge hayang kanu merdu-merdu irung teh dibere watak gambe teh hayang kanu sengit-sengit letah teh dibere watak mun ngicip-ngicip teh hayang kanu lazat jeung ngeunah leungeun teh dibere watak mun nyekel hayang kanu hipu-hipu lain ya Allah meukeur carita baheulana suku teh ngawatak kabeh ngawatak satungtung urang nuturkeun watak eta berarti ngahayukeun nafsu moal kasingka batin urang datang ka paeh moal kajen kumaha kudu kumaha tuh kudu dikhorikeun rusakeun mata urang kudu dirusak ulah supaya neuleu kanu indah-indah pereumkeun mata teh ketika neuleu nu indah kom mimitian carana kumaha carana make aturan syariat ulah dideuleukeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah didegekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah diambekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah sebab di dinya lah aya kalazatan sesuai jeung watak ku ari kurang dipaksa nafsu kurang dikendalikan ketika aya awewe pereum cak nafsu kudaon pereum hidung bener cak nafsu bentar coba gua ari bentar deuleu aya awewe kok teu pereum hook putih Lampung gede adat tah eta watak akur tah deuleukeun cak watak emang eta mengenaheun mun dideuleukeun cak nafsu hayu di dinya teh aya nu ngadongkrak hawa cak hawa deuleukeun urang pan geus ngaji baisuddin anu ngabangkitkeun agama cak agama haram tama ngadu antara baisul hawa jeung baisuddin cak ajakan hawa deuleukeun ngeunaheun dideuleukeunana waduh bibirna mantap jasa hai peureum ruhai jasa bau pohara cak agama haram tete ulah tete hei haram dosa neraka ngadu ajakan hawa jeung ajakan agama nu menang nu mana eta sia teu jawab biasana ajakan mun cak hawa deuleukeun lantaran geulis cak agama ulah lantaran lain mahram haram nu menang eta teh hawa apa agama tuh sia mah kitu pan dasar disiapan kudu nama pan agama ai kudu nama mun kiai mah pan aing mah kiai haram atuh kos kitu mah kecuali si batur deuleukeun ai batur ulah kiai ondo atau kos kitu mah jadi itu mah jarwa isina ka jelema lain ka Allah nu mantak ma zahara wa ma baton eker ebreh eker samar tetep sieun ka Allah dina loba jelema haram Allah nu ngaharamkeunana dina eueuh jelema haram tetep Allah ieu lain pan dina loba jelema haram dina eueuh jelema ngintip ngintip ya Allah ya Rabbi tah ieu lah khorik moal jadi khorikun lil adat lamun urangna teu ngakhorik sorangan nah penting saha sih nu teu tunduh atuh penting jak kabeh ge tararunduh lantaran emang ge secara syariat mah penting teh jang sare tapepan kabeh ge jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge penting teh jang sare teh reup urang sare bersyariat masalah asal sesuai tetapi kapan urang mah hayang deukeut jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing kasur aing teh lain terindu ka sia tapi rindu aing ka sia mantak dibeli ge ieu teh jang sare
simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahaja nang meuli tapi naon hartina lamun nuturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang ka sia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah jadi isuk page toge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tata jafa junubuh merenggang awakna ngajauhan anggel jeung kasur hampura anggel anil madaji aduna rabbahum salatnya na ka Allah khaufan sieun cerik nyana tengah peuting wa tamaa boga harapan hayang rahmat Gusti Allah ditinggalkeun bae tempat sare teh geus nya mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh geus pohara deui ambeuna ge geus lain lalagaan teh bapana bentek Allahu akbar cak setan Hawa bari numpakan setan numpakan Hawa Kiai atuna naonan bandi kamar teh aya anggel sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gerage deuleu ngongkongnya teh kunaon haju ieu nyempil di dieu mun hareudang-heudang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur eueun nu neuleuh ieu atuh maningan sare isuk tunduh gerage kiai isuk tunduh kajian kukubat terganggu ya kesehatan padahal geus ka rumah sakit mah nyawa sorangan ih kula mah nganasehatan wae ka kiai waduh teh setan bolol setan imah nganasehatan bae daripada isuk tunduh aju ka dituna kan terganggu kesehatan kan eta moal bisa ibadah geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le tuh sakawasana bae ja Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan je Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haja tergiur tah ku rayuan setan bener oge nya tuh aduh naonan kikieuan atuh yo tuh mendingan hees bae ke subuh hudang ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu geus bersareat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya tuh kiai teh tolol kudu ninggalkeun tempat sare sia bener nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres cenah cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah itu udah bakal grogol ini ya kudu diomongkan seakan-akan seperti itu paksa ku urang mata nundutan urang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas sia ku aing dibebaskeun ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya cak mata boleh oge sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa ku manehanana jadi wali ku manehna jadi solih menang merangan nafsu ulah di deuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah di deuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ge kos karar itu lamun teu kos kitu jeung moal bisa moal bisa kabeh ge nya ngalentuk bae kieu bae aduh ampun eta keur perang eta nya keur perang sabenerna awas ya kopian nah tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngarareunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuanganana datang ka mana nyana perjuanganana ketika tek setahun 2 tahun lantaran terus bae konsisten nyana Peting hudang wirid, peting hudang tahajud wirid, tidak mau tahu guys. Pokoknya mah, ayah nu ngebel ge nu ngebel, ayah SMS guys pokoknya mah, ayah lain tip parawan mual masih nyempilkan kan bayar temu tolol, angel temu jadi wali temu.
nya manteng geus pepegatan nya asal penting mah geus sape segala entah aing mah geus ka Allah paksa awak dikaallahkeun paksa dikaallahkeun Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu ngarobah mantak cek Abdul Qadir man ghayyara ghayyiro sajalaban nu ngarobah dirobah ku Allah kurang dirobah pikiran urang dikunaon-kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol eta teh kurang teh atuh dicarekan di goblok-goblok kurang deuleuh atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kagusa ketiga zikir ngeunah jasa Aisyah deuk iraha tuh qurratu aini fi salat ieu salat bae ge teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok sia awak teu penting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan 1 tahun nah kulantaran urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah beneran urang berjuangna urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah saeutik ner ai kongeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh khaliq nu maha qadim cicing di mana bae Allah nyahoeun bari nyahona qadim aing mah anyar lempang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing diuk Allah nyaho dih isin amat aing lamun teu ibadah ka Allah mun Allah neuleukeun aing keur di TV bo isin amat Allah neuleukeun aing keur dinaik lebe isin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan be isin amat sedengkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu maha qadim mah be sia awak lamun dideuleukeun ku Allah per detik keur lain keur ka Allah meureun sia teh ji kana neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah kakarak dibere ilmu saeutik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakalna ngeunaheun hese nyaritakeunana lantaran dideuleukeun ku nu maha kawasa dideuleukeun ku nu maha jembar dideuleukeun maha gopur maha rohman maha rohim maha goni maha sagala-gala ieu dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung haju diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat teh beda nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah sejaga salat tahajud bar benang saya kowe lantaran jauh kanjeng Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun di atuh salat aing teh pandang ti Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah sami Allah ngeunaheun ketika deuk geussan teh ta urang geus beres salat tahajud haju ngedeng dina anggal ke ji Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing dideuleukeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teuing nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dia anggal ngeuneunahan isuk pageto di jero kuburan mah anggal deuk nanaonan sia kudu sare di anggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan kuari make kasur anu bagus nanahonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samake eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutnya lamun sia kuari ngeuneunahan di dituna moal ngeunah mun kuarina sia teu ngeuneunahan di dituna bakal ngeunah
lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun sok sia awak aman teu kuari sia lamun kuari rasa aman di ditu bakal sieun mun kuari loba sieun di ditu bakal aman aduh geus moal bisa hees urang nikmat tapi ngeunaheun masyaallah nya kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah oh beneran berarti sia tambah deui kuari asa dideleukeun tadi asa dikanyahokeun kuari ngojai di ilmu Allah benta asa aya ilmu Allah peureum asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut mun urang ngojai haju kelem di laut ya benta gigir katuhu kaleus sekelilingna cai kabeh ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah kaluhur kahandap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui ditambah deui ku arina ayeuna ku basir Allah ilmu Allah dan lain-lain ku kadengean ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae ieu teh ya aslina Kangjeng Nabi nu kos kitu teh Kangjeng Nabi nu mantak Kangjeng Nabi bae mufrad alam seakan-akan ngan hiji dirina teh ya nyatu jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantak ieu tah bahasana khafadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggaleun ku anjeun khafadta ya Muhammad bil idopati disuman nedehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran nu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah jadi ente mah Muhammad mislal mufradil alam percis mufrad alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh ya pan hese ngahiji mah ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq urang mah anyar Allah mah qadim manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap Sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan Sarwiti kabeh kadaleuna Sarwiti bae aya naon bae Sarwiti aya naon bae Sarwiti teu dahar teu nginum inget bae ka Sarwiti teu make calana ngagayot inget ka Sarwiti nyana Sarwiti bae eta ngaranna mabok Sarwiti disebut Majnun Sarwiti disebut Majnun Laila ku hari Majnun Allah khariqun lil adat geus cenah seuri sorangan bae seuri bae sorangan senyum bae sorangan besing ke urang manggih nu seuri sorangan senyum sorangan gagerogol lain deui perasaannya na keur jeung Gusti Allah mufrad alam nah iyalah urang mun tayang eueuh deui iwaltik ka mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ulah kasasaha ka Allah bae asal boga keyakinan diatur keyakinan urang teh urang kuari kakara keyakinan ka syariat urang makom syariat lamun urang geus pindah makomna di makom thariqah geus melalui yakin thariqah urang geus datang ka hakikat engke ge keyakinan urang keyakinan hakikat moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung keyakinan syariat moal bisa jadi berarti beda makom nu mantak antepkeun bae moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan nu mantak ketika aya khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat mantak eta aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi Kiai Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak kana ieu Habib Lutfi tilok salat Habib Lutfi mah sakapeung waktu kadeuleut tilok salat mantak nyana namu magrib gadinya terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat dicoba ku Habib Lutfi Kiai coba tolong tuh ambilkan asbak saya di kamar cokot ku Kiai Saroni di jero kamar Habib Lutfi keur salat Allahu akbar ai tadi nu di luar saha ai itu di jero saha teu kahartieun ku Kiai Saroni pan ieu teh Habib Lutfi keur salat Allahu akbar nyokot asbak ge sieun jurig teh asli tah eta kan hese eta kos kitu kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngaroko bae tuturkeun ku sia ngaroko Habib Lutfi
sia ujianna moal salat-salat abi belut tika sorga teh sia bangke kana neraka jahanam sia je mah kumaha ulah dituturkeun wayah urang salat mah salat bae moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak bisa dipanggil bisa didadak jangan mah ya Nabi Allah Qadir alaihissalam ta'al hina wah Kangjeng Nabi Qadir kadir sakedeung aya perlu haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wor kos aya angin gitu tah bret datang Kangjeng Nabi Qadir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui ente ge coba ge kitu kan coba ge ente deui mah wahai Qadir saya ada perlu wor tangkal buah ente ge kitu bakalna kuntilanak do datang jadilah udah cerita makom kos lalagaan wali teh kos lalagaan kos lalagaan tapi nyata nah nu mantak hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae kadang-kadang ngarokona bae horenganan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana moal kaharti ku eta atuh kos kitu amat emang kos gitulah kehidupan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala urang kuari bisa zaraka Maulana Hasanuddin henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti dibere Gus Dur bae geus teu kaharti lalagaan luar biasa pan Gus Dur mah sering lalagaan biasa eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing panetapan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikan hayang seurina aya tapi kagetna aya eta nu di kapal teh kan loba lah nu di kapal naik kapal Bill Clinton naik kapal Presiden Prancis naik kapal Gus Dur naik kapal pan seserian ge lamun diperhatikan ku urang begitu dikeluarkeun lengan Bill Clinton oh ini Amerika cek Gus Dur kok ketahuan Amerika ini patung Liberty kan kepegang amasan oh iya betul mata cek Presiden Prancis ini Prancis emang kenapa ini Tugu ada kekedat oh benar cek Gus Dur tinggal Gus Dur mikiran baik oh ini Tanah Abang cek Bill Clinton kok tahu ini Tanah Abang Gus jam saya hilang sial dah Gus Dur lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknana jero jasa ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya pimaknaeunana mengarah kana kewalian kabeh ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab Gus Dur menentang ketika pornografi Gus Dur menentang kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti padahal mah ku caranyana lah lain zahir lain batin teu kaharti urangnya lamun amprok jeung Raden Patah pasti bae loba nu teu kaharti urang amprok jeung Maulana Hasanuddin jeung Syarif Hidayatullah pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kaharti na kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti tobat Tuan Syekh Abdul Qadir mah kuari Habib Lutfi ge teu kaharti isuk-isuk di Pekalongan sore aya di Jakarta isuk pagi teh peutingna deui aya di Karawang aya di Purwakarta aya di ditu deui di Bali naik deui aya di Medan aya di eta kok kuat amat sih nyana walaupun naik kendaraan, naik kapal, naik mobil, nununturkeunana geus seseleh. Kok nyana kuat amat sih dibere kekuatan pada atupan lain nu eta. Awak manusia nu biasa mah sakumaha sih. Kekuatanana tetep aya naonan di nyana. Tuh, eta kan hese. Nah, ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokot teu eureun. Ngarokona teu eureun. Di dieu ge aya nu teu eureun. Ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu. Aduh, Masya Allah. Yo kan. Itu besek harti emang kumaha gitu. Ulah neuleuh teu kahartina, nu kahartina bae. Nu kaharti da bae. Sebab diperhatikan ku orang ahli Allah loba nu teu kaharti. Barengan ge coba ahli Allah loba nu teu kaharti. Ketika nu teu kaharti sing hade ulah suudzon ka ahli Allah mah. Sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasuluh. Maripat ka Allah nu disumputkeun sebab lamun ada selalu kos kitu bae. Waduh, ujianna dilaletakan ku jelema.
Jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun. Urang mah pan tama lain kiai tolol sia deuk sagede kumaha kiaina. Goblok pan lain kiai teu kadeuleuh ku sia. Masyaallah ieu aing kiai ieu tolol. Urang mah ngaku jadi kiai teh. Wali mah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti. Di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan. Tah ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun aya urang mah diorbitkeun. Diorbitkan kalau Anda mau ketemu dengan saya nih kartu saya. Waduh, Habib Rozak Al-Habsyi ahli ruhani bolon. Ahli ruhani. Udah dek datang ke mana jadi tekan ruhani itu menang di gitu-gitu ruhani mah. Jang keke kajahoan luhur jeung handap mah. Iya mah kartu nama make ahli ruhani segala. Berarti meureun tadina nyana edan gua dicager. Iya. Salah lain gitu ayuh bajeng ahli ruhani mah kege kabawa urang ku ahli ruhani mah urang tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun ka Allah jadi sieun tatadina kurang cinta ka Allah jadi cinta eta dibawa ku ruhani seorang guru ja urang nuturkeun ka guruna mah moal bisa lantaran naon lantaran aya kahirupan di dunia luar anu urang mah neuleuh daharna nginumna sarena leuleumpanganana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena. Jadi urang mah neuleuh teh zahirna bae. Nah, engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali nu tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun jadi sieun tatadina teu cinta jadi cinta nu tatadina henteu resep ibadah jadi resep eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang. Geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese. Nah, ieu lah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna nganyahokeun heula asmana kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna di mana geus kanyahoan asma sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti nu mantak disebutna ge ilmu rasa rasa kadeuleu rasa kadenge rasa dideuleu rasa didenge rasa dikajahokeun lamun geus timbul dibere rasa kos kitu geus moal salempang tah geus hirup kumaha geus nikmat nu aya ibadah teh ngeunaheun jasa mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna nu kadenge makhrajna suara lain tetapi di balik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu eta mah geus hese caritaanana. Nah, disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik. Ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek anu. Ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisab ngaranna. Iyalah hasil mujahadah mun tayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah. Kok dibere kos kitu seh lamun Kangjeng Rasul dibere kekuatan mukjizat lamun wali dibere kekuatan karomah naon supaya mantap keyakinanna ka Gusti Allah mun ulama dibere maunah supaya naon istiqomah ibadah ka Gusti Allah geus jada boga rasa ngeunah lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu inget ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun geus we neuleuh dunia teh sesemperan hanya variasi-variasi nu teu berarti bagi diri da. Hiji we Allah. Etalah nomor kahiji geus pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb. Kangjeng Nabi na Rabb anu manggilna Mahrab. Masya Allah. Nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi. Urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca selawat tirok bolon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon sia haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca selawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat, Allah bakal cinta. Allahumma ya qadiyal hajat